Mereka mana nih? Tadi aja. Ya banget Abdi, kakinya gelis nih palingan si Akang bogohan ke Abdi. Akang, Abdi teh mirip dia si dia bela sang kediknya. Kita kasih aja. Punten, punten, aja. Punten. Punten. Iya, keheula atuh abdi teh keur iwak. Salah teh. Ih, daman. Sok lebat ka jeung hade. Calik. Aduh Ece, meuni tara-tara ih ngajak ke bumi abdi aya naon atuh? Aduh, aja punten ngawakel. Abdi kali teh bade aya picarioseun. Itu nama bade curhat tentang perkawisan rumah tangga Abdi aja. Aja makan atas berpengalaman di rumah tanggi. Abdi mah teh acan satahun-tahun acan. Biasa ece bade curhat tentang si AA. Ada curhat naon atuh, gaduh keluhan naon. Ih, meuni sok dirumpuy. Hanya kieu ece nya si AA mah ngomong kitanya. Abdi ge sok asa hoyong gitu di. Kumaha mengartos ece oge nya perkawisan rumah tanggi mah ece. Jadi si teh aya kekirangan hiji teh. Aduh, kita ranu sanes. Minten ti batur kumaha ari Ece sok nanaon teh. Nya ece ari dina jukut nama eta teh lepat. Tapi kekirangan nama ece eta teh anu nu sanes makan sok aya panjang gitu nya. Anu panjang teh aduh, anu cara eta mah dicobi teh pulen anu sareke abdi mah nya si AA benten eta raos teh ece. Meni rupa-rupa ari si Ece. Hanya buntet sok ngaco mata ieu geram dengan salah kita pilihan heula rek nu panjang apa rek nu pondok. Abdi oge ece lamun terang di ditu nama aku abdi ge benernya ditinggal heula eta teh si AA teh. Da kumaha ge tos ngebet sayang sareng abdi. Saurna teh cenah sok neng cenah nya urang nikah engal-engal daripada can waage cenah ieu tos tekian cenah saurna teh. Barangnya kirang kumaha ku abdi mah sok cenah Kang, mangga saur abdi teh ece dikieukeun malahan kan abdi mah hoyong ninggal heula nu AA teh kacaruge abdi teh satacan nikahna ece. Heeh, tah geus kitu teh cenah alim mungkin we cenah lamun tos halal. Eta meureun Ece mah kurang menggairahkan meureun mata Si kitu Ece, oge. kirang gairah kumaha tinggal po di abdi ieu. Aduh, kirang kumaha ieu atuh. Nah, atuh tanya ke si Akang nah make bet buntet gitu. Eta ge terus ditaros ku abdi teh Ece sabaraha kali ngan pada saakang ngajak teh kieu we. Cenah saurna teh, "Ah, Neng, ulah kitu," cenah saurna teh. Da oge nu gagaduhan oge nu Akang, amun di rawasan mah teh makan nyes-nyesan cenah saurna teh kitu. Tah, ayeuna teh Ece. Aduh, hampura Ece. Kuat urang bayang ki. Nah, make bet buntet atuh lain pilihan teh tadi. Anu orang mah panjang. Anu orang mah panjang, pulen. Bulannya abdi ge salah sama tuh Ece nya abdi ge sok nyambut-nyambut 2 kali ka si teh sok kayangnya geus siga nu sanes Tapi biasa ari kitu mah begitu dicabak langsung nerengteng gitu. luka tak ada eta ge teh Ece lamun dicabak ku abdi teh nya sok kalaka poporongkodan eta nu si anak teh Naon anu poporongkodan? eta maksudna teh nya bulu pundukna poporongkodan Ece eta teh tapi Si Ece mah meni rupa-rupa geus urang merek nyan heula cai nginumnya meni teu cai-cai acan kayak urang sambung teh heeh. Kayak tinggal tapi budak ge Ece sare. sok rada ieu nih ngaranna aduh halap-hap kumaha ayeuna Kayak urang nyan heula cainya tungguan urang bareng ngagolebkeun ka budak. Aduh, ieu kakak peureum aya semah teh. Karanya antosan sakedap. Aduh, aku dan Ece. Aduh. Aduh, puntennya meni teu aya leueuteun deui teu cai ge meni nu kerang kieu. Ya, kenuhun Ece, katampinya, ditampi aja. Alah, ieu si Ece eta teurap nih asa bau coblok. Datang naon ari Ece? Itu Ece, ya atuh. Napas kami bau teh da atuh. Enggak gitu teh naon, nak makanan rencang sama Ece. Aya bai simet, Itu bae sih buat naon. goreng kadal, ari mah Ece eta teh. Kumaha eta sarapan jadi kitu ari Ece? Efek sih nama Ece eta teh. Cing urang mah asa penasaran eta buating sarua jeung salaki. Ece mah. Ada sesuatu. Henteu, sih nama da
Salah abdi mah memang gitu bentukna. Tapi sih mah aya oge nya ece. Faktorna sih gak eta sih. Kumargi ku abdi di pasiana perang tuangna eta. Jadi ngaruh sih kana mah ece. Kamari geus ya ieu aya anu nyarita ka urang teh nya. Cenah pajarteun geuning ari eta masalah kina punten, ari itu mah lain cenah di toel oge hese sinyalna teh eueuhan di toelan teh ngurumput wae aya nu kitu. Aduh abdi ge sok sieun ece teh ka si Aa. Piraku atuh matak toelan he memeh nanaon teh dangdan sing seksi jadi engke teh salaki teh aduh ningali urang teh Ari si ece kirang kumaha abdi ngalawannya nama si Awe damel minyak sengit sebrot-sebrot kana kele ku abdi bisa buru kele dikerokan kana si ece teh. Kalau naik pangrok cewek ada si Awe ku abdi di awe eta teh. Padahal ke si Aana jadi bawon eta bawon kelek. Kembae da soalna eta teh sahur sepuh baheula mah eta teh ubar cenah. Oh ame rada napal gitu. Eta mah rada nampel. Ya, cing ke urang ajarannya ku abdi kacaroge abdi. Cocok Kita sok sieun we hanas we dipake ngerok bulu kelek gitu cenah ieu jadi bau naon cenah hangrok kieu kumaha lamun kitu. Wah, ece asa sering apiknya lamun kelekna lamun ditaplokan laku dikotok ti dieu mah pasti bau. Eta mah moal. Kayak orang Oke, ajarannya apet ka abdi nina. Nah, atuh apet-apet tapi mani curhat cenah meni buntet sagala. Isi hayang nu panjang mah kaditu ka Arab, di Arab mah pararanjang cenah ieu cek batur. Teu urang oge can ngajaran. Ada teh ece sugan teh aya we obatna. Ti ece gitu. Abdi ngadangu ti si itu tuh ti si eta si Nurah saurna teh cenahnya tuh cenah eta cenah kasih ece ka ditu geraji cenah aya obatna kangge salaki kangge manyangan mah. Aya cenah eta oge nya cenah. Abdi ge nembe nguping duka kumaha-kumaha nama di Maerot di ditu. Cenah susiga nama duka kumaha atuh duka diurut duka kumaha abdi kitu tera geulih bade make we diajak ku abdi ke berenang ku si Aa dianter ka ditu sugan we jadi kagah perkasa kitu tah. Mungkin matu ece urang nyobian ieu malah ece kieu ku abdi teh panasarannya nan si abdi kitu-kitu teuing sur abdi teh dibuntet nya. Abdi teh nyanak we sok ieu malah dicanak ece ieu teh. Ubarna lamun urang yang terang mah nya. Eta rasul ningan tuh ece tah. Meureun ditarasuran mah panas. Tah eta nya eta sugan ka Makanya ece teuing. ngangge tarasul mah bisa eta gitunya bisa Nyalain ge kalaka bertumbuh kalaka mungkin ngarelak meureunan ari ece sok nganaon teh ngararacot teuing mending ge ka ditu ka Maerot. Kayaknya aku abdi kasih Aa titah dianterkeun sugan we atuh jadi gagah perkasa teh nyaan kayak eceuna puas meureunan. nah hanya kini urang cobian atunya ajak si Aana sebenarnya atuh kesaeun si Aana ka diurut ka sana teh Ka Maerot. ka Maerot oh sanes ka Maoret sanes Sanes eta mah oret mah beda deui Maerot. oh Maerot mungkin atunya urang etakeun ka si Aa sugan we atuh nu si Aa teh nya matak beredeui kitu nya abdi merenung nampina matak eta lucu ngomong teh si Abi teh abdi ge seharusna mah teterangeun ka dieu teh Ada atuh bisi ke teh game ka ya abdi. justru abdi kieu teh Meureunan. mantak abdi teh susurumputan gitu teh ece pilihna kieu mungkin si Aa teh Punten. Aduh kayak banyak mangga sakedapnya pilih aya eta urang ringan heula. Kin sakedap. Akang aya Punten aja ngamagang. Ieu mana neruskeun pun bojo. mohon aya di lebat sok mangga kalabat. Si Neng adon aya di dieu. Aing lapar Neng hayang dahar ya. Siap, ada tan. Era di masuk ece. Sorang langsung. Mari tuh mantap. Era teuing siap. Ya. Goblok. Aing hidup dicarekan teh. Balik. Ece sabar ece abdi meni asa ngaderek-derek kieu meni asa rareuwat calik heula tenangkeun heula. Oh, gerbong teh nya. Ada tan batur. Aduh ece tong makan wae abdi oge meni rareuwas sabar ece sabar. punten ece
tapi teh tapi teh emosi ka salaki ka si Aa kayak mah atunya masak mah teu pira kesorangan we atunya ulah teu biki ka dieu Itu mah atuh meureunana cara geda abi oge sami cara ge abdi ge ayeuna mah kieu atuh ece abdina jadi teu para lugunya kieu we atuh ece ayeuna mah mending sakeurkeun itu cara oge engkeun urang mah iraha deui lah urang ngobrol deui nya di masalah eta mah ke urang obrolkeun deui hoyong kumaha mah bisi hoyong curhat deui di lain waktu lah ece ka dieu di amang deui ka bumi abdi nya pasti ece tapi kita acan beres terus sama teh curhat ka ece teh da kumaha ge si anak datang bagi terus sama teh kubu ece teh atau hari itu mah ece abi bade kantor lah punten ece terus ngawagel sanes musir abdi mah nya abdi mah teu kubu itu cara oge bisi kumaha ona karunya ku mobil di carekan ku ece mah biasa ece kumaha nama sama kumaha nome lah sareng si ece mah keur amak oge ngabodor wae sudah satenya ece punten ece nya sami-sami udah tuh ece nya assalamualaikum hati-hati nya ece nya Ece teh sekarang sakit jadi tahu punten ece mah enggak